Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi bidari. Wa tabtulu sareng batal salat biharfaini kalawan ngucap dua huruf. Walau doharo jeung sanajan dohir itu harpain teh pitanah nuhin tina ngadehem. Di gairi ta'duri qiraatin pikeun salianti paunduran babacaan wajibatin an wajib kapatiatin seperti maca Fatihah wa misluha sareng eta umpamana Fatihah kullu wajibin ari saban-saban ari sakabeh perkaran wajib kauliyin anu bangsa ucapan kata syahudi akhirin seperti tasyahud akhir sholatin sarang seperti maka sholawat bihina tasyahud akhir pala tabtulu maka teu batal sholat biduhuri harpaini kalawan dohirna dua huruf pitananuhin tina gadehem li ta'adzuri ruknin kauliyin kulantaran aya paunduran rukun bangsa ucapan Awadhara tanapi dohir itu harpain pinahwihi dina umpamana itu tanah nu kasualin seperti batuk wa bukain sareng cerik wa tosin sareng bersin wa dohkin sareng serik wa kharaja sareng kajaba biqauli kalawan ucapan kaula li ghairi ta'dzuri qiraatin wajibatin kecap di gairi ta'dzuri qiraatin wajibatin naon ma perkara iza doharo di mana-mana dohir non harfani dua huruf pitananuhin tina ngadehem di ta'dzuri qiraatin masunatin kulantaran paunduran babacaan anu disunatkeun kasurati seperti maca surat awal kunuti awil kunuti atanapi awil kunuti atanapi kunut awil jari atanapi narikeun bil Fatihati dina maca Fatihah patabtulu mangka batal salat wa bahasa sanantosna bahasa Zarkasiyu Imam Zarkasi jawazat tanah nuhi kana meunang ngadehem lisaimi pikeun jalma nu puasa li ihroji nu khomatin pikeun ngaluarkeun rehak tubtilu nu matak ngabatalkeun nu khomah saumahu kana puasana si shaim qala ngadaus saseuna guru kami wayut tajahu sareng diunggulkeun naon jawazuhu meunangna itu tanah nuh lil mubtiri pikeun jalma anu ayeuna buka puasa atanapi nu teu puasa aidon kalawan deui li ihroji nu khomatin pikeun ngaluarkeun rehak tubtilu anu ngabatalkeun itu nu khoma salatahu kana salatna musolli bi anna zalat surahna turun atanapi cici turun itu nu khomah li haddi dohiri pikeun had dohir walam yumkinhu sareng teu mungkin ka musolli naon ikhrojuha ngaluarkeun nu khomah illa bihi angin kalawan tanah nuh walau tananaha jeung lamun ngadehem sa imamuhu imamna musolli pabana mangka pertela minhu titu imam non harapani dua huruf lam yajib mangka teu wajib non mufaraqatuhu misahana itu si imam li anna dhahira kana saesuna hukum dhahir eta taharruzuhu ngaraksana imam anil mubtili tina perkara nu matak ngabatalkeun na'amuhun lam yajib mufaraqatuhu indalat lamun nuduhkeun anu qarinatu halihi tanda-tanda tingkahna imam ala adami udrihi kana teu aya paudurana si imam wajibat mangka wajib non mufaraqatuhu mufaraqah kaitu imam pisahan itu imam kama saperti perkara bahasahu nutos ngabahas kana masa subki imam subki walau ibtulia jeung lamun dicoba sasasun hiji jalma binawi sualin kalawan saumpamana batuk daimin anu terus-terusan
bihai sulam yakhlu kalawan sakira-kira teu sepi naon zaman minal waktu tina waktu ya sang anu cukup itu zaman as-sholata kana salat bila sualin kalawan tanpa batuk mubtilin anu matak ngabatalkeun qala ngadaos sasyeuna guru urang sadayana alladzi ari kaol yadharu anu dhahir itu lagi eta al-afu ayana pangampura anhu dina itu soal wala qada sareng teu kedah ngodoan eta mujud alaihi ka itu si syahsun lawas syapa lamun cager itu syahsun aw binutkin atanapi kalawan ucap harfin kalawan hiji huruf mubhimin anu mere paham kaki seperti lapad ki wa sareng lapad i wa pi sareng lapad pi hartosna ki ngaraksa anjeun i ngawadahan anjeun pi nyumpunan anjeun aw biharfin mamdudin atanapi kalawan huruf anu dipanjangkeun li'anal mamduda karena saestuna huruf anu dipanjangkeun fil haqiqati dina hakikatna meta harfani dua huruf wala tabtulu sareng teu batal as-shalatu salat bitalaffudihi kalawan sabab ngucapkeunna si musolli bil arabiyati kalawan bahasa Arab bikurbatin kalawan sabab ibadah taqarrub tawafaqat anu nunggu itu kurbah ala lafzi kana diucapkeun kana dream seperti nadar maitkin sareng ngamerdekakeun kan kala seperti ngucap musolli nadar tu li zaidin bi alfin nadar tu abdi nadar li zaidin pikeun ki zaid bi alfin kalawan 1000 tak tu fulanan tak tu ngamerdekakeun kaula fulanan kaki anu walaysa sareng teu aya eta mislahu umpamana taqarrub naon at-talab kudu ngucapkeun biniati syaumin kalau niat puasa awi tikapin atanapi niat iktikaf li annaha karna saestuna niat saum eta la tatawaqqu teu nunggu itu niat saum ala lafzi kana ayeuna diucapkeun palam tahtaj maka teu mikabutuh niatu saum ilaihi kana itu ayeuna kitu labdi wala biduain jeung ayeuna teu batal salat ku sabab ngadua ngucapkeun doa kitu jaizin anu meunang walau li ghairi jeung sanajan pikeun liana si musolli bila talikin kalawan tanpa ngagantungkeun wala khitabin sareng tanpa ngahitab di makhlukin ka makhluk fihima dina itu kurbah sareng doa fihima itu kurbah wa doa patabtulu mangka batal salat bihima kalawan itu bihima kalawan itu ayeuna kitu taklek jeung hitop lain atuh bima kalau itu nadar jeung itki nadar sareng itki inda taliki nalika ngagantungkeun ka insyaallahu maridi fa'alaya itku raqabatin seperti lapat insyaallah maridi fa'alaya itku raqabatin hartosna insyapa lamun nyageurkeun mun ngadamangkeun insyaallah Gusti Allah maridi kana panyakit kaula palaya mangka madarat pikeun kaula eta madarat pikeun kaula itku raqabatin ari ngamerdekakeun ayeuna budak Allahumma gfirli in syi'ta Allahumma ya Allah ighfir mugi ngampura Gusti li ka abdi in syi'ta lamun karep Gusti wakada sarengnya kitu deui tabtur indah khitabin nalika ngahitab atanapi mituturan ngahitab indah khitabi makhlukin sakalian nalika ayeuna mituturan makhluk gairin Nabi SAW anu salianti ayeuna Kanjeng Nabi Muhammad SAW
walau inda simahi jeung sanajan nalika ngupingna ayeuna si musolli didikrihi pikeun disebatna nami ayeuna nabi sallallahu alal aujai nurutkeun ka al aujah nahu nadartu laka bikada nyata seperti ucapan nadartu laka bikada nadartu abdi nadar laka ka ayeuna anjeun bikada kalawan ayeuna anu aw rahimakallahu atanapi mudah-mudahan ayeuna asih ka anjeun insyaallah Gusti Allah walau limayitin jeung sanajan ayeuna ka mayit wa yusanu sareng disunatkeun li musallin pikeun jalma nu salat sulima anu diuluk salaman naon alaihi ka itu musallin naon yusanu teh naon aradu ngajawab bil isyarati kalawan isyarah bil yadi ku panangan awi roksi atanapi sirah walau natikon jeung sanajan ayeuna jalma anu bisa ngucap summa badal pirogi terasa bada ayeuna beres min hatina itu salat bil lafzi sunnat ayeuna ngucapkeun kalawan ayeuna ucapan sunat ngajawab kalawan ayeuna ucapan wa yajuzu sareng meunang nun aradu ngajawab biqoli kalawan ucapan musolli alaihi salam alaihi makatab ka itu jalma assalamu ari keselamatan katasmiti seperti ngaduakeun jalma nu bersin bi rahimahullah ku kecap lapat rahimahullah rahimahu muga asih ka itu jalma nu bersin insyaallah Gusti Allah wali gairi musallin sareng pikeun salian ti jalma nu salat naon raddus salamin ngajawab salam salin raddus salami tahalluli musallin raddu salami tahalluli musallin ngajawab salamna ayeuna ngahalalkeunna jalma nu salat ngajawab salamna ngahalalkeunna jalma nu salat waliman sareng pikeun jalma atosya anu bersin man pihana salat naon naon ya juju teh ayah mada muji siman wa yusmi'a sareng ayeuna mere pangdengeman nafsu ka awak soranana Bismillahirrahmanirrahim wa tabtulu biharpaini salajengna salat teh batal ku sabab ngucap dua huruf doharo pitananuhin anu mana eta dua hurufna teh munculna timbulna tembongna dohirna teh nalika ngadehem urang ka sorak ehem bahna teh ehem tawa bukan dua huruf lah tah eta batal teh keresaha kumaha posisi batal teh lamun kumaha ligori ta'dzuri qiraatin wajibatin kesalian ti jalma anu boga pauduran macan wajib seperti Fatihah teu naon ari urang rek maca Fatihah ketika rek maca Fatihah ye teu kuat ngaganjel moal beres babacaan komo urang jadi imam kurang teu didehemkeun hari ini huruf lain atau ada yang bahana teh aham katakanlah dua huruf eta aham a jeung ham teh itu teu naon nah da eta mah aya pauduran macan wajib Fatihah kan wajib lamun ayeuna teu didehemkeun teh kata salah huruf otomatis ieu kudu didehemkeun ya supaya lancar gejlik ka anak Bismillahirrahmanirrahim cek ieu man teh ngeunaheun deui kan teu mantap ari kitu mah dua hamdehem ayeuna tanpa alasan nepikeun ka timbul dua huruf teh tan batal termasuk oge naon tah ayeuna contoh babacaan wajib teh kudu wajib kawaliin
setiap ayana anu sifatna wajib bangsa ucapan seperti tasyahud akhir at-tahiyyat apa eta wajib at-tahiyyatul ngadehem tah supaya ayeuna urang beres babacaan teu naon tama atanapi sholatin maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gak apa-apa itu palatab dulu eta mah biduhuri harpain matak palatab dulu biduhuri harpain pi tanah nuhli ngeureukeun kalin teu batal salat kusabab ayeuna ngucapkeun dua huruf atanapi tembongna dua huruf dina ngadehem dita'adzurikeun kalin kulantaran aya paunduran rukun qauli dek Fatihah tasyahud buah nate ketika pas macana karagok urang didehemkeun nepikeun ka muncul ayeuna dua huruf teu naon Al-Zaharu binawihi atanapi dohirna dua huruf teh umpamana ngadehem soal buka atos batuk boh teh oh nah parangan hayang batuk bukain cerik atosin bersin hacim wadohkin seri gitu tah eta aya lamun tembong dua huruf matak batal gitu. Kumaha cenah lamun ayeuna senyum lain seuri teu batal tah. Sebab Kanjeng kantos ayeuna senyum. Pas ayeuna tos uluk salam Kanjeng nyarios namanya cenah aya malaikat Jibril cenah seuri cenah kakaulanya kaula teh mesem we cenah senyum tah lamun ayeuna batuk ceurik bersin seuri nepikeun ka timbul dua huruf eta ayeuna matak batal salatna tapi lamun sakira nah cek tadi teh ayeuna kitu aya pauduran mah sifatna wajib tidak moal mungkin ya bisa we bohna teh ieu hayang ngeunaheun babacaan teh kudu dibatukeun bohna teh naon kagok kuat ieu maca teh batukeun we bae biji leuh dikacualikeun ku ucapan kaula teh ligeri tandur kana wajib cek tadi kan ayeuna teu nanaon timbul dua huruf asalkeun ayeuna kitu aya pauduran kitu kumaha lamun ayeuna kitu timbul dua hurufna teh ayeuna cek tadi ligeri tandur kira pauduran mun aya pauduran teu nanaon cek tadi berarti aya pauduran lamun bacaan kagok teu nanaon tadi kajabakeun mah ida doharo harapani tembongna dua huruf teh pitan huli tak aturin aya paunduran tapi ieu mah hubunganna paunduranna kiratin mas sunah bacaan sunat mun tadi lamun paunduranna babacaan wajib urang ngadehem teu naon kumaha lamun paunduranna ngadehem teh dasarna ayeuna babacaan anu sunat seperti maca surat maca kunut narikeun ayeuna babacaan Fatihah bohna teh eta mah patab tulu batal oh berarti intina anu teu batal mah babacaan anu wajib Fatihah tasyahud akhir kagok ya ngahalangan dehemkeun teu batal lamun ayeuna kitu babacaan anu sunat mah surat kunut narikeun Fatihah eta cenah batal lamun sakirana matak tembong dua huruf gitu wah arewang oge ya.
Bahasa Zarkasi Imam Zarkasi geus ngabahas meunang ngadehen keur jalma nu puasa keur ngaluarkeun rehak anu sakirana rehak teh matak membatalkeun puasana. Urang keur puasa geus ayeuna nyalak weh di dieu teh aduh nu homah teh rehak ge ku urang ayeuna kitu ditawakeun tuah teu nanaon kitu teu matak batal puasa menang tenan. Qala sayuna cek guru ayeuna urang sadayana wayut tajahu jawajuhu lil muftir diunggulkeun meunang ngadehen teh keur jalma nu teu puasa oge cenah seperti keur ngaluarkeun rehak anu matak ngabatalkeun salatna. Atuh lamun cek tadi keur puasa urang ayeuna teh kagok ngaganjal terus dikecotkeun seureuk teh teu batal atuh nu salat ge cenah sarua we. Urang ayeuna teh keur puasa terus ayeuna salat terus ayeuna keur salat teu kuat ieu rehak ge ngaganjel teu nanaon jawab kaluarkeun rehakna crot kabelah kencan atanapi kahanapeun ayeuna kitu suku masuk kalinya ta gitu. Namun aya sorban kencakeun kana sorban ulah kakatuhu kan atuh aya pesak na pesak we atuh bae na teu naon bi anna zalat li hadid dohir tapi si rehakna teh anu geus cicingna teh geus turunna teh kana hadohir. Adoh itu ayin dibatkeun makhraj ha, ayin dibatkeun makhraj kha. Berbeda antara Imam An-Nawawi jeung Ar-Rafi'i. Mesti dia ha, berarti dia lamun kha jero. Cicing dirinya tah. Posisi orang keur salat tapi teu keur puasa teu nanaon kaluarkeun. Tamadi walam yumkin ku irajwa ila bihi teu mungkin urang ngaluarkeun hate kecuali ku dehemkeun begitukeun cenah dehemkeun we cenah teh gitu dehemkeun ieu supaya kaluar hak dek dikajarokeun deui teu nanaon dek dikecerotkeun oge teu nanaon. Walau tananaha jeung lamun ngadehem imamna si jalma terus pertela tina eta daheman teh dua huruf urang ngamamung ka hiji imam ngadehem aham dua huruf cenah tah we tah urang nah kudu muparaqah ulah lam yajib teu kudu muparaqah teu wajib nah sabab hukum dohirna imam pasti bakal ngeraksa tina pabatalan. Mata kitu ge meureun babacaan aya kagok ngacarukun wajib gitu. Husnudon Naamnya cenah kitu. Tapi cenah beda deui indawat qarinatu hali ala dami udri. Lamun ayeuna aya qarinah tanda-tanda anu nuduhkeun tingkana si imam eueuh pauduran mah wajib muparaqah. Nah, cenah teu disebutkeun keur maca ayeuna babacaan wajib dah henteu. Cek tadi mah teu nanaon kan. Ah ieu mah haja-haja euy cenah ieu mah. Ahem kaulinan cenah ieu imam teh. Dah si dua huruf tak jeung ham. Tah kalau daek ngadehem disamar-samarkeun ulah jelas huruf. Oh, naon jelas teh jelas. Lamun aham bisi jeung ham kitu samarkeun launan ya tah jelas tah samar gitu itu batal tah lamun ayeuna jelas korenahna ayeuna paudoran mah muparaqah we nah sababan kitu batal tapi sedengkeun waya lama butlana suatu imam cek sapina ulah ngomong ka imam nu urang yakin kana batal imam itu jadi kan itu nuturkeun nu batal tak wajibat muparaqah tu wajib muparaqahna sabab cek urang eta derekeun batal lah
tak wajib parokoh beda malah moal urang mah kurasa mana udah pagawean ayo ya aja pecat ini gimana anggap puji berarti kama bahasa suki sakama isang suki ganti cek sarah nama biankana sya'nu hadal imam biankana sya'nu hadal imam at-taqsira fis shalah surahna seperti tingkahna ya imam teh sok lalawarana salatna uga glegeg loba duham dehem tanpa alasan naon ting aya awewe ting naon kitu jeung sok ayeuna wa fa'alal mubtilat kasir sok loba migawe pabatalan ayeuna bari loba cenah tah batal kitu aya korenah ayeuna kitu manehna sok taksir mah ari teu lalawara mah dina hate aya pauduran teu naon eta wajibat muparokoh keur makmum wajib muparokoh fa illam yupariku batalat salatuh mun teu muparokoh batal cenah salat. Teras di lamun hiji jama dicoba ku saumpamana batuk anu terus-terusan sehingga eta batuk teh ayeuna teu sepi waktu anu mahi keur salat tanpa batuk anu ngabatalkeun eta. Kumaha lamun aya jama batuk keh teu eureun-eureun? Ieu mah teu eureun-eureun. Terus turun-turun nepikeun ka ayeuna lamun dihitung ayeuna kitu lah waktu keur salat kitu pinuh ku batuk waktu keur salat kumaha toh cek syaihuna alladzi yadul al afwan bae teu naon dihampura teu kudu dikodoan ayeuna lamun cager geus cager teu dikodoan kitu dihampura karana ge gering itu batuk. Kumaha lamun ayeuna aya waktu anu mahi pan ieu lamun waktu anu mahi ayeuna keur salat. Kumaha mun aya waktu anu mahi ayeuna keur salat kitu. Batal supaya khala minal waqti zaman yasuha batalat bi urudi soal kasih. Lamun sepi tina waktu anu cukup ayeuna keur salat batal. Ari kitu mah sok henteu terus-terusan sih. Ngan ayeuna kadang-kadang aya gitu sehingga sok datangna teh bohna teh ayeuna kitu eta cek Syekh Ain sin teh cek badulah mah batu-batu ye istilah. Tapi cenah cek badulah mah cenah lamun teu terus-terusan mah urang salat terus batuk ngeh amatak batal cenah kitu eta cek badu ulama babare urang ngaran panyakit teh kumaha teu batal mereka deui kayang urang teu batuk walawan minutkin biharfin mufhimin atanapi kusabab ayeuna ngucap hiji huruf anu mere paham batal salat kulantaran ngucap dua huruf gitu. Cek kamari sanajan dipaksa bari tuluy-tuluyan terus deui ayeuna cek bieu ayeuna batal salat ngucap huruf ayeuna kusabab ngadehem timbul dua huruf tambah deui batal salat kusabab ngucap hiji huruf ieu mah hiji huruf oge dapat membatalkan ketika naon mufhimi mere paham aya artian ki dina wikoyah lamun ki tina wikoyah ngaraksa i tina ayeuna tina lamun ki tina wikoyah lamun i tina wa'a wiayah lamun pi tina wifayah wafa ki tina wikoyah teh ayeuna ngaraksa ki ngaraksa anjeun cek urang teh ki jaga anjeun aya jalma bohna teh rek labuh tah rek bentas keperangan salat sisi jalan urang masjidna cek urang teh
kan parangan ayeuna ngarti bahasa Arab meureun aya nu dek mentosna ai tuh batal ngeureun nya nya ge sahurup mengandung arti kita bil amr waqayaki waqian pahwa waqin wadaka maukiyun ki lataki maukin mikon ki ngaraksa anjeun lamun i tina wa'a ngawadahan aja na tapi sami ngaraksa anjeun lamun fi tina wafa nyumponan atanapi mayar fi nyumponan anjeun jalma boga hutang pas ngaliwat fi basa lampang bayar atuh batal we nya ge saurop mengandung arti sabab kasub kalam kan al kalamu al abdul murakabul mufidu bil wadi kan gitu pikirannya mata aya ulama gede ngumpulkeun santri-santrina ngates ilmu terus ngaji alat wah ditulis ku ulama teh hareupeun pa dipisahkeun pa huruf pa alif lam ain ha dal mecuplok sok cenah saha nu bisa maca cenah ieu nu jago cenah hareup tang jam bipa cenah hok cenah baca samungkeun kumaha macana pal ahdu cenah Pak pal ahdu emang pal ahdu cenah kalam syah nah ulang pangkala cina kudu aya nu mufrad nah kudu lapadnya pa adu lapad murokab pan ayeuna eta ayeuna teu mufid pa adu karek mubtada lobana can aya alah tanu kadua pil ahdi cenah Pak pil ahdi na sia da eta mauhiyahan pil ahdi naon pil ahdi atuh lamun darekeun jar maju lain kalam nya aya jelema budak tukang sasapu jarang ngajina tapi pintar cing cenah maneh pil ada tah yang maneh cenah bener wah ngaharulang atuh batur teh nah cenah aya harap cenah baca cenah nasab cenah pil ada kerek ngadenge terangkeun sia pita itu tu cina pi tina ayana kitu apa ya pi wapian pawa wapin wada kama piun pi kudu nyumponan anjeun al ahda kana janji pi pil amr pailna dhamir mustatir wujub takdirna anta berarti kan geus kalam tah pil aya pail geus pukul 4 murokabna ayeuna eta pil pail lapat murokab mufid geus puguh berfaedah setiap pil aya pail wado geus puguh alahna jadi maf'ul wah cenah kawin meureun budak urang pil ahda sabab kalah batur nyangkana pina harap je padahal pil amal taki fi kalau sholat maca eta mere paham bahasa Arabnya ge huruf batal atanapi batal jeung oge biharfi mamdud harap anu dipanjangkeun hiji hurufna ngan panjang sebab ayeuna nu dipanjangkeun huruf dipanjangkeun pada hakikatna mah dua huruf teteh modekeun ayeuna seperti au di dieu mah contoh au mau au itu sami cenah harfi mamdud dibaca panjang ba ta panta teh ta jeung alif seolah-olah gitu ba jeung alif pan dibaca panjang hantu bawungkul da eta ayeuna darekan dua huruf harfi mamdud batal. Tapi cek sakalna cenah teu batal cenah
mah cina aya namanya gensot teh cina ker ayeuna ke tu harokat we teu dihitung huruf cek ayeuna saka atuh rek naonan ayeuna teu maca lain bacaan salatna mang omong teu pararugu teu naon lah ayeuna teu batal heeh meureun nyeri huntu duh meureun eta teh kedua tah wala tabtulu mana teh wala tabtulu salat bi talaffudihi bi arab teu batal salat ku sabab ayeuna kitu ngucap ku basa Arab teu naon urang keur salat ayeuna ngomong ku basa Arab tapi dengan catatan hiji bi kurbatin naon kurbah teh sejata korobah anu mana kurbahna oge tawakopat alabdi ngadago kudu diucapkeun supaya nadar kan kudu diucapkeun nadar kan bentuk kurbah nakurupkeun diri ka Allah lamun urang ditarima gawe bohna teh rek puasa 3 poe matak teu sah nadar lamun lain takorupan kitu cenah pikir aing mah nadar lamun ditarima gawe rek ngalak halapa dek bohna teh taranyang tuh ya kudu takorup rek ibadah gitu itu rek salat rek puasa maca Quran sakara jadi kan nadar kudu diucapkeun ya jika nadar hiji kudu ayeuna kitu takorup dua kudu ayeuna kitu diucapkeun kana din wa itkin seperti kieu nadar tuli Zaidin bi alpin abdi nadar kaki Zaid rek mere 1000 bohna teh 1.100.000 bohna teh keur salat ya caritana teh tah eta kumaha teu naon nya ge ngomong tapi da ngomongna bahasa Arab terus deui ayeuna takorup eusina nya ge diucapkeun tambah di ke diharapna ulah ayeuna ditaklek digantungkeun atawa nepi dihitop gitu. Jadi kudu kitu teh. Hiji bahasa Arab nu diombongkeun karena korupkeun diri ka Allah tambah deui eta ucapan teh teu ditaklek teu digantungkeun atawa nepi di ayeuna hitop ka hiji jalma. Jika ieu nadartu li Zaidin bi alpin gitu. Keur salat ingat beureun kaki Zaid pernah nulungan ting kumaha langsung we tah nadartu li Zaidin bi alpin Allah sami Allah jadi nadarna batal salat teu naon da takorup teh rek marang bere eta bentuk kurbah urang teh sedekah ge taktu pulanan bohna teh keur salat urang rek ngamparekeun si anu eta takorup teu naon walaysa mislahu talaffuz bi niyati saumin aw itikafin jeung teu ayeuna umpamana takorup teh ngucapkeun niat puasa atanapi itikaf beda deui cenah jeung niat puasa niat itikaf gitu. Sebab eta mah la tatawaqafu ala teu kudu diucapkeun teu butuh kana lapat teu butuh kana ucapan gitu beda deui eta mah ari niat puasa mah hasil ku hate niatu qasdu syai'in muqtaradan bi fi'liha wa mahalha al-qalbu wa talaqulu biha sunnatun kitu cek sapina kan sunat ngucapkeun urang puasa nah teh sejarah puasa isu jadi kitu gitu kudu hese-hese teu kudu na itu saumagodin kitu pasijaan kitu jadi matak diihtilafkeun lamun urang
poho teu ngucap niat keur puasa pentingna teh. Oh ya puasa berangna teh. Nah eta puasa urang jadi teu. Lamun nurutkeun ulama anu ketat, ayeuna teu jadi cenah da teu niat puasa. Tapi lamun nempo ayeuna ulama-ulama ayeuna anu fleksibel seperti ulama-ulama zaman now mah halus di dieu mah gitu. Lamun ulama baheula mah apik kan kana hukum. Lain dina hati kurang emang berprinsip. Lamun ulama ayeuna mah ayeuna penuh ku ilmu. Loba referensi. Matak cek abi mah cek pribadi abi tapi punten-punten ieu mah pendapat abi punten. Lain dina nganapikeun ka kolot baheula. Nyokot ilmu fikih mah mending ngikuti ulama zaman nu. Nah, sabab ayeuna ulama-ulama ayeuna mah referensina loba, kitab-kitabna loba, ujung dikajina babarengan, dibedah. Jadi leuwih ieu ilmu teh leuwih keuna. Kolot baheula mah ayeuna lamun pangwi kitu kolot cek muin gitu padahal di samping eta teh aya penafsiran dina berbagai kitab teh loba kan gitu. Taku ulama ayeuna mah dibaredah kong seperti kang deren dibaredah tak leuwih bagus lain di hati goreng nu baheula gitu karena pribadi abi jadi ilmiah ulama lamun ulama baheula mah pelantaran tarakdim ka guru murid teh nurutkeun guru we kitu tah ada cek guru kitu kata teh guruna geus cek nah kita lagi kitu padahal kita teh lain hiji pemahaman teh kitu lain kitu wae kadang cek pendapat saha aya nu leuwih unggul tibatan eta buat tapi itu hari kabeh kadang terus aya masalah gitu. Sabab cenah teh kudu diucapkeun. Tah eta kumaha lamun nepona kitab ayeuna urang puasa teh kitu. Tina kitab naon teh urang boga kitab. Nah teh tapi sarua kana ikna nakitna sah nah atuh matak manehna kitu teh pasti boga perasaan hatena teh surek puasa tuh ngapati-pati gitu jadi we pernah nguping bahuci kitu sami sah ngarekan matak manehna ayeuna kitu ge pasti na pedah ayeuna kabablasan sare dalamun ayeuna udah mah pasti puasa kan pasti sahur gitu maksudna teh dari niat mengesti awal kan si panteng kan pasti bakal puasa jadi we pianggar cek mah ekstrim mah tuh bisa dah teu diucap pada ngucapkeun mah ayeuna ngan sunat gitu nah hate nu kuat mah ya sholat usolli gitu. Jika niat puasa tanapi niat iktikaf cenah falam tahta jilahi wala bidu'ain jaijin wala ligorihi jeung ditu batal ayeuna salat ku sabab ayeuna ngadua anu dimenangkeun sosanaja dua eta keur batur gitu tapi bila taklek wala hitop jadi taklek teu dihitop ka makhluk lamun ayeuna kitu doana lamun ayeuna kitu eta kurubah dari teh nadar jeung doana teh ditalek ayeuna batal urang keur salat nyilapkeun doa meunang teu meunang da doa mah kurbah ngan asal doana mun bisa mah doa sifatna ayeuna pi akhirat teh ditambahan orang boga doa kojo ye hayang selamat akhirat hayang ayeuna kitu dihampura dosa sujud kuat ka dibaca jeung sayyidul istighfar
baik salat-salanan mah teu naon lah sing batur mata lila. Tah lamun ditalek teh digantungkeun kitu atau dihitop ditujukeun seperti insyaallahu maridi pahala yait ku raqabatin eta mah ditalek aya bahasa lamun digantungkeun berarti nadarna teh mun Allah ayeuna kitu nyageurkeun geuring kaula erek ngamardekakeun budak eta mah ditalek desa gitu. Lamun bahasa tadi makan langsung nadar tu di Zaidin bi Alpin abdi nadar kasih Zaid rek mere 1 juta bohna teh teu ditalek teh mah tapi lamun aya bahasa mun Allah nyageurkeun nah berarti lamun teu mah berarti talek kan tah eta teu meunang teh kitu ulah eta atau nabi Allah magpilihin sita Gusti hampura abdi mau Gusti karep eta oge cik Gusti sia mah cenah ieu nu embung cenah jiga nu malas ieu teu kawasa ka urang teu pede cenah kitu ngaduana teh mata ngaduana pan kudu yakin termasuk oge cenah batal oge selain ditalek teh dihitop ku makhluk tapi selain ti nabi lamun ayeuna ku kanjeng mah teu nanaon dihitopna bohna teh urang keur salat pas aya ceramah urang keur salat ada cek nu Nabi Muhammad cek urang teh sallallahu teu nanaon eta mah da keur ngahitop kanjeng Nabi eta mah keur nyewat nami kanjeng bete sasanajan nalika ngupingna si jama kana sebatan kanjeng Nabi turun ka wajah seperti cenah ge nadaratulaka di kada abdi nadar ka anjeun bikada kalawan ayeuna anu laka talaka hitop kan muhotob lah kamu anda kalian laka lakuma lakum laki lakuma lakunna anta antuma antum anti antuma antunna muhotob unggul eta tah eta teu meunang aya langka atanapi rahimakallahu eta sarua urang posisi keur salat kade eta tabata teh sabab eta hitop nu meunang mah eta we nu tadi syarat teu naon tapi bahasa Arabna sejak kurbah nah korupkeun diri naon eta mah rek nadar ngadoa nu komo doa nu maksud ti kanjeng mah teu naon gitu anu bisa mah ulah keur jadi imam bisilila ka batur ari saeutik mah doana ponok teu naon rek diselapkeun jeung dieu teu dihitop teu ditalek ajeun ngadoa ayeuna kitu Allah magfili in syi'ta atuh eta mah ayeuna kitu ditalek walau limayitin cenah saksanajan ayeuna ngadoakeun mayit rek ngadoakeun urang sorangan rek ngadoakeun batur rek ngadoakeun main teu nanaon gitu asal teu ditalek teu dihitop jadi ketika ayeuna nadar atanapi doa di jerona ayeuna aya hitop ka makhluk selain ti kanjeng baik itu manusia jin malaikat eta ayeuna batal salat mun kanjeng teu naon nadar tulaka bikada laka kurbah bener kurbah nadar tapi ngurung kana hitop laka tak tuka bohna teh ka teh aya ka teu meunang kitu
rahimakallahu menang sasanajan ka mayit urang ayeuna anu akeun mayit urang keur salat teu meunang eta aya hitam ulah tale kalau hitam intina mah rahimakallahu limayyitin eta painah tab tu batalnya salat tah di eta mah gitu anu lempeng-lempeng we ulah aya lamun atau napi ayeuna nah pan urang karajeng hareupeun Allah pan salat teh munajat bat ditutur batur kitu cek urang mah ustaz ini wa yusannu disunatkeun ke jalma nu salat anu diuluk salaman ka manehna urang keur salat pas aya nu datang assalamualaikum sunat urang ngajawab ku isyarah ku leungeut wana teh kieu nah belah itu kitu eta batal ya kieu awiros ya teh assalamualaikum tungkul saya pikirkan saya pikir sasanajan aya nu salat teh bisa ngomong gitu ku isyarah we sunatna gitu. Terus lamun geus beres geus salat kakara cenah ngucapkeun Waalaikumsalam geus ka dieu ente lah hampura bisa teh lah ayo apa we meunah ayeuna ngajawab ku ucapan alaihi salam tuh ya alaihi ulah kumaha to ulah alaikasalam mun dek dijawab kieu jawabna assalamualaikum alaihi salam gitu nah ulah teh ayeuna waalaikumsalam eta hitop takum pokona kudu khotob ulah keur salat lamun ayeuna mah khotob da ayeuna kitu Arab teu naon jadi intina omongan nu dimeunangkeun mah hiji bahasa Arab ketika lain bahasa Arab batal Sunda Indo ya masuk bohna batal lamun ayeuna hiji kudu bahasa Arab kaduana bahasa Arab jarona aya taqarrub terus ini kadituna cek tadi ulah ditalek ulah di ayeuna kitu dihitab gitu seperti ieu alaihi salam teh tah eta mah kudu mir ayeuna kitu goib alaihi salam jika tetap ka manehna cek kaya jalma maksud teh si anu maca assalamualaikum salamatan seperti ngaduakeun nu bersin ayeuna kitu orang keur salat aya nu acing ulah yarhamukallah ulah tapi yarhamuhullah teh ya juju terus deui ayeuna kitu ayeuna meunang oge datapkeun ka ya juju pakanu qala wa ju li gairi muslim meunang keur salanti ayeuna jalma nu salat ngajawab salam ayeuna sanggeus nu salat ngahalalkeun dina hati beres gitu aya jalma nu salat anu salat teh diawali dengan takbir diakhiri dengan salam assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah urang teh keur salat teu naon cek urang teh assalamualaikum warahmatullah waalaikumsalam rahimakumullah teu naon urang teh keur salat urang meta di kitab ge teman teh keur salat dijawab ku urang gitu Atanepi nu bersin cenah. Nu salat ieu nu bersina, ai tadi mah lain salat, ieu mah nu keur salat. Haji. Cek orang teh, yarhamukallah. Meunangnya sunat eta. Aya anu lain, nya kitu. Erek ayeuna sawang teh pasti. Waliman atau syab ya ayah mah da jeung kerja manu bersin cenah ya
sunat muji jeung sunat ayeuna ka kuping ku sorangan. Haji gitu. Alhamdulillah kurang teh. Jeung deui eta si alhamdulillah teh sunat kadengi ku urang berarti diucapkeun haji alhamdulillah terus salat teh naon latak dulu biasiri nahwi tanah nuhin